Kita lagi di mana ini teh? Bojongkoneng. Ini warga Bojongkoneng. Tempat tinggalnya Pak Prabowo kan? Ari Pak Prabowo bager. Ya ke urang Bojongkoneng. Katanya kurbannya tiap RW ya. Bener nggak? Bener. Kalau ada bencana Pak Prabowo paling duluan turun katanya ya. Bener nggak? Suka bagi sembako nggak? Habisan ya. Dan di sini saya bukan untuk kampanye Pak Prabowo di sini karena di sini mah Bapak mah udah hampir 100%. Bener nggak? Cuman ngejelasin bahwa Bapak itu disenangi tetangganya. Ini buktinya nih, tetangga Bapak tuh. Ayo mana tetangga Bapak tuh? Bener nggak? Nih tetangga Bapak nih, tetangga Bapak bener nggak? Jadi kalau orang baik sama tetangganya, berarti dia akan baik memimpinnya. Yota. Kita akan ke lapangan nih, jalannya udah macet begini, apalagi lapangannya. Mantap. Prabowo. Mas Edi. Nomor 1. Prabowo. Lalajo. Alhamdulillah orang mana mah teh? Orang dia. Oh, bali mana bumi na? Buka kene salah kita. Aduh, mate rana. Hayu tuh orang lalajo, hayu. Hayu lalajo, hayu. Hari rek keprok, sok keprok babarengan. Belah itu keprok belah itu. Belah dia. Didoakeun nu keprok lunas hutangna sing lunas. Tinggali sigan teh loba hutang urang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri ajrih kapihatu kahiyang rumuhun anu ngawasa ieu alam berang alam putih alam karasa alam karampa alam bihari alam kiwari jeung alam poe isu penting ieu urang ngumpul ngariung hempak merbayaksa di ieu patempatan nungkulkeun diri ka bumi nanggahkeun rasa ka langit
hayang ngahiji langit jeung bumi meh lembur subur kota Bagja masjid jeung diri ngahiji ilmu supaya ayana semu harta supaya ngawujud harti nyanding pamimpin ka rakyat pandita ajeg wiwaha ucap jeung lengkah sarua pitutur ngawujud subur ayat ngawujud kaadab ngahuleng naon maksud ari pamimpin mapan kudu murwakanti kudu milosofi mengarti kabeh perkara kudu nyarita di kabeh zaman kudu nyarita di kabeh tingkatan ari ngahiji jeung maiji mah nyaritakeun Bang Emok bener teh ari urang dia kapusingna naon hiji utang renten can lunas bener teh salaki beger deui ka tatangga hari kapusing unggal tempat loba aya setiap jalma ge boga kapusing luyu jeung tingkatan hirupna bener maici kapusingna naon beas mahal bener hayang mencit hayamna kabur hayang mencit mundingna leupas lalajo we ka diukot belah itu koprok belah dieu komprok cik aing teh kakara lalajo hiburan halus tapi keun bae dai rakyat mah kitu naon cenah rakyat mah gitu. Jadi lamun rakyat diomongen alus berarti pamimpin tugasna menerkeun rakyat meh teu ngaromong wae. Anu teu meunang mah pamimpin piomong. Nyeun kabijakan tuluyu jeung kahayang rahayat. Rakyat hayang puskesmas nyun bangunan kantor gede yang manehmu rakyat hayang sakola ka SMA sak bangkuna kurang kelasna saeutik apa nitah rakyat teh sakola ai sakolana teu disiapkeun kabeh dijieun donasi kelas teu mahi ngantri we apan wajib belajar 12 tahun wajib belajar 8 tahun ai sakolana teu disiapkeun ngomong teknologi nyaritakeun abad digital ngurus budak asup ka SMA ge teu barisa jadi kudu kumaha teknologi abad digital teh kieu SD tercatat datana di dinas pendidikan sabaraha budak SD, sabaraha budak SMP, sabaraha budak SMA engke dihitung ti keur SD keneh berarti perlu SD sakieu, SMP sakieu, SMA na sakieu jumlah bangku SD, jumlah bangku SMP jeung jumlah bangku SMA teh kudu sarua lamun hayang rakyat kabeh sakola lamun dibeda-beda berarti sia teu nyiapkeun fasilitas rakyat sakola leres teh hayang beres padidi ieu teh gampang mereskeun anak Pak Prabowo jadi presiden aing nu ngurus Jawa Barat geus bener Ari Kang Dedi datang ka direkna online rek ngamanyakeun Pak Prabowo da dina 80%. Emang rek 120. Lain. Kuring mah dipiwaran ngabagjakeun urang dia ku bapak, tolong bahagiakan tetangga saya. Gitu. Biar dapat hiburan yang gratis. Ai manggil Sule pan ngaja sorangan mah iuran desa teu bisa. Bener teu? Mantap kuring tadi nyarita ke Pak Kadesna, Pak Kades ieu teh hambalang bojong koneng kudu diruat sia teh unggal taun. Diruat naonna
diruat pamimpina, diruat rahayatna, neh mulih ka jatina, mulang ka asalna. Ari mulih ka jati, mulang ka asal teh lain paek sia teh. Di urang mah kabiasaan pan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Parantos mulih ka jati, mulang ka asal. Udin bin Suwadma. Tadi subuh jam 4 denge ke naon sia teh icih meuni garandeng teuing. Ieu diuk cenah irah. Diuk cenah. Hayang nempo duda belah dieu. Ayo sing gorowok ti tadi. Mana deui cenah abdi kerek 2 bulan hanut keneh. Ayo sok. Diuk sia kada diuk etak bujur si Ece tong dikorobetan atau sina diuk. Kan aing nek nyarita ya. Hei, kadenge? Kuring terek nyarita kieu. Hei, pamimpin geura mulih ka jatina, geura mulang ka asalna. Hei, urang Sunda geura balik ka aslina, geura mulang ka asalna naon? Yuk urang balik ka diri urang sorangan. Oh, nus belah itu aing karek ngomong belah itu. Hei, Jumat, diuk, Jumat. Hei, diuk. Tenang. Aing neangan pimajikaneun ke di dia tenang. Oh mending racung kabeh. Nah, Ece atuh cicing heula ke sabun. Mending ngagorowok karana 2 kali jig we urut. Diuk lah diuk. Nges urang nyaritakeun ari ngabodor mah ku Kang Soy jeung Wang Babari urang nyaritakeun filsafat hirup heula urang benerkeun ieu teh meh urang Bogor teh puseur daya pajajaran meh urang Bogor teh teus jati kasilih ku juti leutik ciri tinggal ilang cara nu aya tinggal bugang meh urang Bogor teh emasna teh diangkutan ku batun batuna teh diangkutan batun meh urang Bogor teh imah nu aralusna asli ulang Bogor balikeun ka jati dirina sia teh ngarti cicing heula pamimpin Sunda tuh aing ya dengekeun baheula mah aing ka Bogor teh sok diporo guys ya balik ka jatina teh naon ieu teh balik ka alam asalna ari alam asal urang di mana di dieu tit lemah jeung cai ai lemahna teh di dieu taneuna ieu caina ieu panon poena ieu anginna ieu kunaon Dede Mulya di ieu angin tika gelbu kuring ieu resep geura tabrak aing ieu angin pek geus ieun asup angin daripada mending kene asup angin sia daripada eueuh angin belegug lamun asup angin berarti urang hirup lamun eueuh angin jadi lamun urang asup angin keneh teu wawuh jeung apa cenah nyaksi ka Allah ai ka angin teu wawuh aing teh dianggap dukun ban kamari nelpon panitia Kang naon hujan jam 5 di dieu naon urusanna jeung aing anjing acara akang kade ulah hujan emang aing tuh kan turun hujan kade Kang enjing ulah hujan pepeujeuh ka akang kumahakeun hujan nu Gusti raat nu Gusti nya urang nyarita we ka Gusti nyaritana kumaha kawrunya urang hambalan ieu teh urang hiburan isuk kantong turun hujan meh barungah isuk geus beres acara hujan deui kitu we benar nyarita irat hujan kudu ada di lain waktu nawe teu hujan nah jadi kumaha jadi kudu apal kataneuhna nu kahiji taneuh puseur Sunda teh pakuan Pajajaran di mana Bogor kunaon puseur Sunda milih nu Bogor sabab ieu Bogor lemur makmur dayeuh maneuh Banjar Karang Pamidangan tanah nupang subur-suburna di tanah Sunda Bogor sakali deui tanah nupang subur-suburna tanah Bogor
Mantake Pak Harto nyieun IPB. Di Bogor nyieun Tapos, di Bogor Tales, Rambutan, Kadu. Di Bogor mah luar biasa. Di tempat aing mah Sentul teh dihakan, di dieu mah pake balap mobil. Bener teh? Bener teh? Nah, naon hartina kulantaran ieu puser dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita ieu. Kade ulah ngaguna sika ngaruruksak ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor sia kaluhur teu sirungan kahana teu akaran sia. Kumaha? Hei, kaharep jeung kabijakan ke kaharep Bogor benerkeun deui tata ruangna nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkobna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, hei, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu tetenger ka makmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueuh Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikucunti leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna siang ulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun balikeun si ajaran Siliwangi sia. Ayeuna sia ai kakaruhun sia teu apal nu ngawangun Pajajaran ngawangun Bogor, ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat sia jadi runtah di lemur sorangan sia. Ngarti molotot ai ngomong kunaon molotot kancikan anjikan naon mau naon cenah? Lain mau, maung. Naon cenah? Maung. Saha maung teh? Maaing. Saha maaing teh Sunan Ambu. Saha Sunan Ambung teh indung narasa. Saha indung narasa teh tah nu euteup di nu angen-angen sia, nu niruk di nu jajantu, nu ngajengjen di nu angan-angan, nu sumarambah di nu baya, nu ku anjeun sok dikiran unggal waktu, ku rasa karasana ngarti. Mantake urang Sunda, raja nate Siliwang, lambang nate mah ari maung kumaha cirina? Ari ciri maung tara alet-aletan sorangan. Mantake tulisan hiji oge mau. Ari ciri mau lamun keur ngintip pimangsaeun jeung dahareun sorangan lempang. Lamun geus kapanggih di dahar jempling teu ribut teu pamer teu pansos. Lamun hasil jempling, lamun gagal teu aral, maung balik deui ka tempat pertapaanan. Sakali deui, lamun maung turun gunung, neangan dahareun, berburu kata bahasa Indonesianya. Ketika dia sudah berburu, mendapatkan mangsanya, berhasil dia diam, gagal pun dia diam. Balik deui ka pertapaanana, teu pansos. Eta teh mau anu sok recet naon bebek anu sok ngabere laon embe
Di Indonesia loba naon, loba bebek jeung loba embe harayang jadi pamimpin recet mere hayam hiji ge postingna 7.777 kali. Ngerti? Di dia aya naon? Nitis. Kuring nyarita nitis. Aya turunan, aya katurunan. Ai turunan naon? Ari turunan teh disebutna aspek yang bersifat genetik, disebutna anak biologis. Bisa jadi anjeunna urang Bogor biologis turunan Pajajaran, Bogor eta biologis. Aya nu katurunan. Aya nu katurunan naon? Anu kasurupan. Aya nu kasurupan naon? Nu kaancikan. Aya nu kaancikan naon? Nu kaentepan. Aya nu kaentepan naon? Nu alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Nu celik putih celak hirang can bulan 14 jalan gede da sasapuan. Saha eta teh? Nu wening ati leah manah. Nu naon eta teh? Celik putih celak herang. Eta mah kasurupan. Eta mah katurunan, lain turunan. Kulantaran katurunan kaentepan. Saha nu gaduh sepat eta? Anu jalmi mengpen buni dinu caang negrak bari teu katembong. Di mana linggihna? Tadi dinya di Lebak Cawene. Cirina kumaha nu tadi? Kang Dedi ka mana arahna? Aing nyarita ieu. Kunaon Dedi Mulyadi pindah ka Gerindra? Tuh di ditu tuh anu katitisan anu gawena cicing tara loba nyarita lamun barang bere tara diumumkeun ka mamana jempling tara dicari-caritakeun eleh perang cicing balik deui teu aral subaha tetep nyieun kahadean teu hayang dipuji sangaranna Prabowo Subianto. Nyarita iya bener ngajadikeun gubernurna jadi lawan politikna aral ngajadikeun iya jadi lawan politikna aral Prabowo eleh pemilihan presiden eureun nyeun kahadean cicingna di hotel bintang 5 di Jakarta cicingna di luar negeri ngajentul tadi puncak Hambalang menekung kanu agung ngabrantang kanu kabasa mujas magic kawang didi osok gogorowokan aing nyumang muning aing nyumang beas tara cicing bener tuh. Jadi latar belakang naon aing pindah ka Gerindra ngadukung Prabowo. Aing Seusiwi Siliwangi turunan Pajajaran geus waktuna najerkeun adeg-adeg jalma nu boga sifat Siliwangi. Ngarti meureun. Geus urang dieu mah teu kudu dibabagan negeskeun ka saha ka urang Sunda kabeh kade ulah ka bobodo tenyo kasamaran tinggal nu lain di nya-nya nu nya di lain-lain orai ku sia di parehan orayan di ingu dibeli di toko pamajikan nu kolot nu sia nya aku sia diceregeun yang anu ngoras sia dieret benar satuju benar satuju aing ngabejaan ka kades-kades benar tak? Aing lamun aya kades keur susah nyalon kades nu kolot bebeakan ngabelaan geus jadi duit dana desa dipake nyandung cekek wae. Kamu tidak tahu ya bagaimana disakiti seorang wanita yang sudah dibesarkan. Ngerti? Ngerti? Otak kuring nyarita aing calon anggota dewan direne kabeh calon ti Gerindra ngabejaan nu jadi calon ti Gerindra tuturkeun pamimpinna teu pernah nganyerikeun pamajikan teu pernah nganyerikeun awewe kade para anggotana der jadi anggota dewan nambah pamajikanana lain Gerindra nu kitu mah satuju beres terus panjang teh nyarita kade
Sekali neng, kada iya lain pemajikan lain. Nyanyi kesini nyanyi. Ulah ningali kaing saya kamera. Aduh, nyanyinya. Ya, malam hari ini kita berbagi kebahagiaan. Politik bukan ketegangan. Politik adalah hidup saling mencintai, mengasihi, dan membahagiakan. Itulah politik yang berharisma. Itulah politik yang bermartabat. Itulah politik kebaikan, politik Rahman Rohim, politik Pajajaran, politik Siliwa. Nges, tinggalkan kebiasaan politik meuli kaos 30.000 dialutkeun make truk zaman Belanda begitu. Oke? Kita ini adalah buih, tapi ingin kita menghamparkan buih dari Hambalang sampai Istana Negara dan Istana Bogor menjadi permadani yang indah. Buih jadi permadani. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Mungkinkah diri ini dapat merubah yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang tak hujan dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapkanlah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu. Seakut bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum diraih hati. Aku berusaha untuk mencintaimu. Malam hari ini saya berada di tengah lautan manusia, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Orang menyebutnya Bukit Hampar. Dari hamparan ini terhampar sebuah harapan bahwa ke depan kita ingin pemimpin yang terbaik yang mencintai rakyatnya dengan hati, bukan hanya sebuah kepentingan. Di saat orang berkata pemimpin tanpa istri adalah tidak layak, presiden tanpa istri adalah tidak layak, saya katakan
Apakah Deddy Mulyadi tanpa istri hari ini berhenti berbuat baik bagi rakyat? Apakah saya dengan tidak punya istri kemudian saya merugikan negara? Apakah dengan saya tidak punya istri kemudian saya merugikan rakyat secara luas? Anda lihat dalam setiap waktu Pak Prabowo tanpa istri, dia sendiri di Hambalang, dia menjadikan seluruh rakyatnya sebagai istrinya. Maka aliran air mengalir dalam setiap waktu, puluhan ribu sembako mengalir dalam setiap waktu, kambing sapi mengalir dalam setiap waktu, susu mengalir dalam setiap waktu, seluruh fasilitas sekolah diperbaiki, dan bukan hanya di sini, di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah, kau akan memilih pemimpin yang mana? Memilih pemimpin yang menjadikan seluruh perempuan Indonesia sebagai istrinya dan dimuliakan dirinya, disiapkan jaminan kesehatannya, disiapkan jaminan hidupnya, disiapkan jaminan kesejahteraan dan hari tuanya? Atau kau hanya akan memilih pemimpin yang hanya menjadikan satu-satunya istri sebagai tempat dia untuk diistimewakan? Tidak, kita ingin memilih pemimpin yang menjadikan seluruh rakyat Indonesia sebagai istrinya, dicintai, diistimewakan, dan dimuliakan.